Zaman sudah berubah. Sekarang, siapapun bisa berbicara kepada dunia, cukup lewat jari di atas layar kecil. Tapi, di tengah kemudahan itu, ada satu hal yang perlahan mulai hilang, rasa sopan santun. Anaking, ucap nu kaluar tina jari teh, sarua jeung ucap nu kaluar tina bibir. Kata-kata meski tak bersuara tetap punya daya, bisa menenangkan atau justru melukai. Di dunia nyata, banyak orang yang sopan saat berbicara, tapi ketika menulis di media sosial, tutur katanya berubah kasar. Padahal, seperti kata kakek, Nyunda, bukan tentang berpakaian, bukan tentang logat, tapi tentang rasa yang dijaga dan sikap yang dipelihara. Lamun hayang tetep nyunda dina zaman digital, kudu inget 3 perkara ieu. Kahiji, tong nyentak dina tulisan, kadua, tong nyebarkeun nu teu pasti, katilu, tong poho ngahargaan batur. 3 hal sederhana, tapi justru disitulah letak nilai besar yang diajarkan leluhur. Urang Sunda tiba heula geus diajar, ulah nyarekan, ulah mitnah, ulah ngagorengkeun batur. Itulah akar dari ajaran silih hasa, silih asih, silih hasuh, saling mengasah, saling mengasihi, dan saling membimbing. Zaman bisa robah, teknologi bisa ngalanglang jagat, tapi jati diri ulah nepi ka leungit. Nyunda bukan soal bicara, tapi tentang bagaimana kita berpikir, merasa, dan menghargai. Diajar sopan teh teu kudu sakola luhur, cukup diajar tina hate nu teu hayang nganyerikeun ka batur. Zaman boleh modern, dunia boleh berubah, tapi sopan santun, itulah warisan yang membuat kita tetap bermartabat. Sakitu heula pituah ti aki, mugi aya hikmah anu bisa dicanak, sing salamet, sing rahayu, mugi tetep aya dina lampah anu hade.